contohna waktu diisrokeun sareng diimberatkeunana Kangjeng Nabi nyeta diparentah ku Gusti Allah teh naon salat. Tapi kadang-kadang karena salat urang teu patos diperparakos mohon gitu. Ya Allah. Nah urang geus nya urang dijadikeun nyata sabuah simal sieun kabina-bina urang mah hayang diberkeun ashabul yamin artina ahli kahadean. Tapi kadang-kadang bila mana diparentahkeun Gusti Allah kudu hade da Allah mah teu marentahkeun kana kabarenya innallaha ya'muru bil fahsya. Allah mah teu marentah kana ka Allah teu seperti ketik acan. Nah cenah diparentah kudu ibadah sangkan salamat eta umat saha umat Kangjeng Nabi. Untuk urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi sabab Nabi dijadikeun suri tuladan contoh anu paling saya sering bisa minta diauskeun ayat naugenya bahkan besar terima kori-kori sok diauskeun tadi nalika mauludan padahal mah dina mauludan wae da eta teh ngayakinkeun yen Rasul teh eta dijadikeun naon uswatun hasanah. Ade